Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa ma kana junta ya eta tetep lil mu'minin bikin hiji jalma mukmin non ay yaqtula yen maehan ieu mukminan ka mukminan muslim. Ayam bagi ayat sepuluh khutbah terpenting asal tertangkap tertangkap lamun jalma mukmin maehan jalma mukmin deui artina ulah arek nanahan jalma mukmin maehan jalma mukmin illa khoto'a kecuali kalawan khoto teh kasalahan teu kahaja minggu kos di tanpa aya maksud mukhtian fi qatlihi ya kalau putan fi qatlihi dina matena jalma mukmin minggu kos di bari tanpa saja terkecuali lamun teu kahaja. Waman qatala mu'minan khotoan waman jeung ari sing saha jelema ya mukmin keluar mukmin eta qatala mateni iman mukminan ka jalma mukmin khotoan bayanan kasalahan bian saudara jabarihi kitu nya kasoe di nafsu jaltin pasoba gambar kieu niat nama urang teh keur moro niat nama arek manah boroan urang nembak boroan urang ari teh keuna ka jelema teh mukmin kitu nya jadi kan teu kahaja tah da urang mah teu niat nembak hadinya teu nembak hadinya ari ujung-ujungnya ngahalangan antara ditembak jeung urang teh jalma mukmin otomatis sok kawenangan khotoan atawa al-dhalabahu bima la yaqtulu ghaliban atawa mukul jalma mukmin ku perkara anu biasa nama tarakae ari ieu ujung gorek pake pae gara-gara di tenggel teh lah biasa nama ditenggel ku sapu teh pae ari ieu ditakol ujung goreng pae kan teu kahaja le lamun sing saha jelema anu maehan jalma mukmin judulna teu kahaja teu kahaja maehan maka aya namun hukumanana fatahriru raqabatin maka kudu ngamerdekakeun abid ya abidna teh mukminatin teh kudu anu mukmin jadi gantian talina jelema mukmin hiji teh sok gantian kudu aya teh jelema mukmin hiji merdeka kumaha carana teh anan abid merdekakeun anu mukmin di samping eta wadiyatun musallamatun ila ahli oke kudu aya diat teh dendaan ya tadi itu kahiji kudu memperdekakeun oke kudu aya diat bayaran itunya musallamatun anu dipasrahkeun ila ahlihi ka keluargana jalma anu terbunuh namun ngabunuhna teu kahaja nya ahli warisna
baris jaman terbunuh teh illa ayyasad kecuali lamun keluarga teh ngahampura teu nuntut terus kajian teu kasalahan dan da ieu mah teu ngahaja ieu mah kasalahan gitunya kami mah iman kana takdir di Gusti Allah beruntut Gusti Allah lamun kieu gitunya dihampura bae nya mah teu kudu maya di dia tapi anggar kudu ngamerdekakeun andi ai masalah dia kalau keluarga nuntut nyawa ya kan kudu bayar ngamerdekakeun andi mah ongkos lamun keluargana ngahampura biayaku anha itunya ngahampura maka henteu kudu mayar dia kumaha diatna kudu dibayar naon wa bayanat as-sunnatu annaha mi'atun minal ibil mayarna teh ka keluargana teh kudu ku 100 ontak rata-ratakeun mun onta 50 juta hiji ya lamun 100 ontak jadi sabaraha 5 miliar lamun keluarga tapi lamun maehanana teu kahan dalam ngahaja apa dikisos bayahan deui ambeun kudu bayar 5 miliar mah kiting geuning kene dipayahan waktu ulama ya tinggal nego jeung keluarga daek mah sabaraha tersabar jangan dina aturan mah eta teh kuduna teh denda terbesar teh sabaraha 5 miliar. Boga 5 miliar. Hese tulis lagi kalau lagi malam mahin. Halurin pagagendak. Jadi 100 ontak teh. 100 ontak teh jaba rupa-rupa ontak teh itunya. Aisyuna bintu Makhor. Non 20 onta bintu Makhon gitunya terus bintu Labun itu terus onta Hiko mana musrek anakan deui gitunya onta Jadah geus ulah kuntuna 20 itu pokona mah nyalam di ditu sekitar sakitulah nya sekitar 5 miliar wa annaha sareng sasuna dia kita ala akhiratil qatil terus dari kudu ngabunuhna bae mah deui 5 miliar teh saeutik lamun anu ngabunuhna eta henteu sanggup bayaran teh nya kudu dibantuan kudu urna deui kalau nggak sah asobahna itu asobahna kecuali bapak jeung anak itu nya dulur-dulur teh kudu marantuan udah cenah kudu bayar sakitu mah merah dulur kudu dibayar dulurna teh jadi maehan teh ieu bisa nya anu ngaran teh dendaan atau jadi bisa yang dibagi rata teu bisa harita make tempo atau muazzatan alim ala salah sisi diberi jangka waktu 3 tahun untuk bisa sok mereka jual sawah jual tungguan pokoknya mah datang ke 5 miliar al-ghali minhum nisfu dinarin wal rumun bulasan pokoknya mah kitunya fa'ilam yafau kumaha lamun misalkeun datang ka 3 bulan teh geus beak kabeh teh pokona mah
geus teu bisa kumaha lah geus pakaya geus dijualan kabeh usaha teu meunang sakitu teu dalu sautik 3 tahun teh hese boro-boro 5 miliar yang 5 juta itu kumpul bisa 3 tahun. Sedangkan anggar keluarga eta kudu narima lamun nuntut mah eta maka bayaran di mana? Bayaran di Baitul Mal. Itu. Lamun ayeuna mah tempuhkeun ka bank. Karena bayaran di eta. Lamun aya ke mana teh. Aduh. Fa'in kana min qaumin agung ilakum dalam kahajat. Ayeuna pamalamun ieu fa'in kana al-maqtulu min qaumin agung ilakum. Terus lamun misalkan jelema nu terbunuhna teh ti kaum anu jadi satru itunya musuh lakum bikeun arajeun ape kabeh wa mukminun. Itu nanti jalma mukmin teh. Jalma mukmin terbunuh terus posisinya sebagai musuh. Maka anggar cek tadi kudu ngamerdekakeun itunya. Kafaratan ngan henteu aya di diat sabab naon? Sabab keterang musuh. Wa in kana al-maqtul min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Kumaha misalkeun nu terbunuh teh lain jalma mukmin tapi aya perjanjian keamanan panite keur nyaritakeun kamari aya gencatan senjata. Gencatan senjata perjanjian keamanan bahwa urang moal nyerang itu moal nyerang urang. Itu lamun keur dina waktu perang atawa geus perjanjian lame jeung kafir bimi jalma kafir anu cicing di negara Islam terus henteu ngaharu biru ka Islam hirup di dinya terus ngilu nuturkeun kana aturan Islam gambaran lamun usaha aya persentasina kudu setorkan jalma Islam alihkeun dipaehan nya dipaehan tah kumaha eta lamun kitu wahya susudiatil mukmin teh padiatul musalamatullah ahliya maka anggap kudu aya dia kudu aya perkara nu dibayarkeun ka keluarganya sakumaha dia tak saperti tina diat jalma mukmin mun jalma mukmin mah cek tadi teh sabaraha 5 miliarnya lamun jalma kafir dibilang misalkan jalma Yahudi atau Nasrani ahli kitab kitabiah maka dibayar teh saperti tina 5 miliar sabaraha kalau saanu merenya 1,6 miliar punya tuh tekeneh lamun majusi mah lain kitabiatnya kabeh teh anu ieu teh sulusa usyriha saperti 20 lain seperti itu seperti 20 di samping eta anggar wa tahriru qobatin mu'minatin kudu ngamerdekakeun abid anu mukmin faman lam yakin fasyamu syahrani mutatabi'ain kumaha ye masalah ngamerdekakeun abid pan ayeuna mah eueuh itunya henteu gugur ku sabab eueuh teh tapi bisa diganti kunaon kudu puasa berturut-turut aidiat mangga ieu mah masalah ngamerdekakeun abidna bisa diganti lamun eueuh abidna kunaon ku puasa 2 bulan berturut-turut kifarat taubatan kamu tobat dina Gusti henteu dicari
dicaritakeun di dieu malamun teu bisa puasa terus kena sedekah meredahareun ka jalma mukmin teu siga kipat dihadir saja bareng teu. Wa kana Allahu aliman hakima wa kana jeung sallallahu ta'aliman ran anu maha ulina ka makhlukna hakiman tur anu penuh hikmah dina sadaya aturan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'aziman. Wa man sing saari sing saha jelema na eta yaqtul anu maehan ieu man mukminan ka jalma mukmin muta'ammidan barianan ngahaja-haja. Kumaha jelema anu maehan jalma mukmin ngahaja ieu mah. Maehan lain sidih paeh, lain gelut mah kan sidih paeh. Contoh tadi model harbatin teh nya. Ieu mah ngahaja. Jalma mukminna cicing bae, ngahaja di bae, boh dibongohan, boh kumaha. Ngahaja maehan terus atawa nonjokkeun perkara anu biasana ditonjok we ka perkara teh mah jadi pae. Nya we pae. Itu maka ancamanana bakal diasupkeun kana neraka jahanam. Bahjeun dilanggeukeun di jahanamna disalahkeun jeung maka berarti dosa gede. Wa qadallahu alaihi salila menang bener di Gusti Allah. Nya wala anahu bakal dijauhkeun tina rahmat Gusti Allah. Wa adalahu adzaban azima diancam ku Gusti Allah kalawan siksa anu gede. Kan itu ditakwil kira iman yastahilu wa bi anna hada jauh induzia wala bina fi khulfil ain gitu nya. Angin ditakwil ieu teh lamun misalkeun teu ditarima tobat ke Gusti lamun tobat nyaan terus diterima tobatlah ku Gusti Allah maka masih keneh menang masih keneh menang hartan aya hampura di Gusti. Nah, asal ulah musyrik kabawa paeh, asal ulah kufur kabawa paeh, asal aya keneh iman nu kabawa paeh, ieu aya keneh hartan pikeun hampura ti Gusti. Jadi eta teh lamun maehan jalma mukmin henteu tobat datang ka paeh aya ancaman seperti itu kan dihidikeun di jalma kan. Tapi lamun tobat mah beda deui urusan. Terus panjang kali caritana. Jadi bisa istilah Sallu ala